pindahna urang teh pindah tina makom jauh jeung Allah sing deukeut ka Allah. Dan insyaallah mana urang samudayana yakin apal kana derajat hate urang itu jauh jeung deukeutna jeung Allah teh kana saur. Teu kudu dibejaan ku kitab ge urang teh geus doa jauhna jeung Allah deukeut jeung Allah. Ila halin ay ila makomi jamin terus nama pindah di nama makom jauh di Allah dipindahkan ke nama makom deket di Allah tacakat di Allah teh bifadlillahi kalayan kaunggulan di Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa na orang tina jauh jadi deket ke Allah teh lain kurang ku Allah. Urang nu sakieu rarosan alus padahal jero nanti seueur kakirang seueur goreng. Jadi amal ayeuna sakapuluh dosa geus kawayang pilobaheun. Maka cek sifat kemanusiaan urang kebimanaan urang rek nepi ka Allah. Tapi di sifatna teh bi fadlillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala kukersana Allah mata ku ngalangkungan bifadlillah urang sing binga hate sing gede niatina kenajan sakieu urang kautosanana tetiasa disumput-sumput ke Allah nyerenkeun segala pina Gusti kawarwana kakirang abdi kana luhur neraka abdi jeung ka awal-awal urang sadaya di bejar biaskeun ka mana nyangakeun gitu anu disungkeun kersakeun abdi dengan ada ilmu hakikat sebenarnya sepil urang itu istilahnya sebenarnya ciri wilayah teh ngenahan kene ngadenge bati ciri itu daripada ngadenge ilmu. Ibati menjauh dijujuk ke kadenge geus bunga kana hate teh. Beja-beja teu di imah. Tah insyaallah sami udah imah teh ibati. Berarti itu ngenahan ciri teh bati. Tapi karena ilmu Allah mah boro-boro sami muda mati karena kurang diadakan karena ilmu itu pasti bunga kan. Auzubillah summa auzubillah. Tadi mana diberi bunga di hatena teu diberi daun kabitana kok. Tiba-tiba berarti karek 20 bilis kabita di hadapan. Di mana eueuh teh kadang sedih leungit pibatin pilengit urang deket jeung Allah tuh sedih ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadikan mengajawab kakiran urang teh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Aiku Allah dikersakeun selalu bisa ngahalangan gitu. Tak mun teh mah urang dina mana rumah si yakin dikersakeun ku Allah. Upayungkeun ti urang teh ya, tak mudah-mudahan Allah ngersakeun tolireng ka urang samudayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Darum asa urang teh boros sibuknya segitu bisa gitu. Boro-boro teh urang loba dunya bukti saeutik dunya ge leumpang ka Allah teh ku urang mah gitu. Aimin do pika tresna kudu pindah anjeun tina kalemahan anjeun leus lemah teu bisa naon-naon sok pindah ka itu yakni min sifati basariatika negeskeun musannif min sifati basariatika tina pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun tah ieu kadang nu hampir 90% ngahalangan hati kehayang ke Allah teh sifat urang nu kaluar kana lisan urang mun da kumaha di masih abdi mah tah jalmi kieu
masantren gitu kerma otak abdi malah tarik teuing kana ilmu teh sok rada lu mah gitu tapi ya ketemu bodoh lain bunga ya lain bunga nya mastaka urang saminggu dililir kudunya teu mahi teh ayeuna 1 jam ku Allah rek dibimbingan ieu mastaka urang ku ilmu naon intina teh disenepis sedangkan otak urang teh 10 tahun mikiran dunia mundina motor geus turun mesin naga beropis astagfirullah bila nulis notar teh geus ngebul baturan maka kayak ke masjid teh geus ngebul ya Allah ya Rabbi astagfirullah eta tadi umian geus ngebul gitu aku Allah rek dipaparinan paningis sugan binataran jika hati antara sifat kemanusiaan dipaparikeun ku Allah ka urang itu sanes kangge ngahalangan leumpang hati rohani ka Allah justru sifat kemanusiaan urang teh hayang disalametkeun ku hati urang dugi ka Allah menyebutkan ke masantren dan sedih ke masantren menyebutkan abdi merajar sibuk dan sibuk tadi sibuk sakit itu beja-beja ke orang gitu udah punten nabi ternyata mengurus dunia walaupun dia waktu itu ira karek nyasena tuh ira karek pindah ke Allah sedangkan nuparindah ke Allah mah nuparindah ke alam akhirat di waktu san sibuk di waktu san ribut di mana didatangkan maut Allah mah dia mati sugan suping mereka dijauh-jauh menjaga tidak keluar pabrik jam 5 ya ayo datang jam 3 kayak tungguan dulu harusnya ASEAN gitu tapi kan orang kertua kadang-kadang sumping mereka dijauh-jauh cara sebel-sebel aja tuh mereka gede tidak bisa gitu dimana tuh sumping wayang begitu kita dijalankan ilmu ke orang ya padahal mengaturkan di lobaan pot mengaturkan di perkara dari sangki kurang itu tetap bersiap-siap sebenarnya cara kekuatan udah diemotkan kayak kekuatan ayeuna ieu mata kedahnya siap-siap bisi urang rek diinitkeun ku Allah tah diajarna urang diinitkeun ku Allah dialihkeun di dunia ka Allah ina pengakuan sifat kemanusiaan ila kuatin ay ila sifat rububiyah karena sifat kekuatan nubijil tina pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala maka sadaya lagi kita dukirkan pengurusan Allah kepada urang dina pandangan ku Allah diurusna sampean nalika ku Allah diurusna urang dititipan kasab lain urang mengurus tapi ku Allah diurusna berikut urang gaduh keluarga membaheula puluh tahun urang rasa mengurus PN mah leungitkeun gabungan sing dohir pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala talamun ka aku kene pengurusan urang dohir makhluk aya eta can bisa kalaluan can bisa pindah gitu kira pindah itu wa takhalata bi takhallukillah jeung kudu berakhlak anjeun bi takhallukillah kalayan nurutan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala di mana urang terus dipindahkeun ti dunia ke Allah ya di perkara musakir lemana didokirkan karena sifat pengurusan Allah tadi dinya mana ngabuahkeun wa takhalata bi takhallukillah
berakhlak anjeun secara